warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing mitra sadaya tepang deui sareng sim kuring pun Muhammad Saparudin Maulana dina ieu program Warta Sunda TV. Pemirsa nyanggakeun ibar salangkapna. Caah nyaeta salah sahiji bencana anu disebabkeun ku curah hujan anu ageung. Aya salah sahiji daerah anu kakeueum ku caah di Indonesia nyaeta di Desa Cikeruk, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dinten Minggu tanggal 18 Desember 2022. Hal eta akibat hujan anu tuluy-tuluyan sababaraha poe ka tukang. Hujan anu tuluy-tuluyan oge nimbulkeun walungan Cikeruh anu ngaliwat ka 3 desa teu bisa nampung cai janten cai ngeueum ka bumi-bumi warga. Salah sahiji warga nyaritakeun dirina ngarugi. Kuring dirugikeun ieu caah teu tiasa ngalakukeun aktivitas sareng seueur barang-barang anu ical ka candak palit. Pamarentah kedah gerak cepat menanggulangi ieu kajadian teh, saur Udin anu diwawancara di Bumina. Sakitu warta anu ku abdi dirugikeun, hampura mun aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.